Pokoknya mah si mus kudu ngasahan opak aing. Opak ala Pedro pasti enak. Mus, opak ya mus. Dan aing boga opak. Opak naon, Bil? Opak cinta. Pedro nang meuli di Cilamaya. Pokoknya mah siap kudu ngasahan. Coba Bil, coba sana. Jamin. Nah, Munas ya? Benar. Munas ya, Bil. Coba, aing ge coba. Coba. Tuh, mantap, cocok buat di kopian. Buat ngusap juga mantap. Kopinya eueuh. Bener. Itu opak naon karena? Ini opak cinta apa bro? Enaknya luar biasa. Udah Pedro. Iya, Di mana itu teh? Cilamaya jauh. Udah. Mantap nih. Coba lagi. Ibu pijinya. Enak dong. Crispy. Good. Mending meuli we. Alamatna aya tah. Aya alamatna. Aya. Balik ke malah. Oh emang aing. Teh meuli we nya. Cuma. Mangga ge. Bodoh. Gede aku. Gede. Ya, Masih ah. cek aing ngeunah. Ya. Jur, mat, nunya. Siap. Nuna, bro. Gitu dah si mus mah. Sangat teh mental we. Pengen meuli mah. Jika aing dua meuli. Dia nunya, Belnya.